Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 50 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui kalayan siga anu pinuh ku rasa kapanasaranan. Kang Husna turun ti tepas sarta saterusna mah mariksa kaayaan di pipireun imah. Tapi sanggeus dikurilingan dititenan ka ditu ka dieu da waleh eueuh sasaha. Domba-domba anu kiwari kandangna geus dilegaan kandangna teu kaliwat ti tempoan. Jejeg araya kabeh domba oge. Ari geus puguh eueuh sasaha atawa eueuh anu leungit mah gura-giru bae Kang Husna nyampeurkeun deui pamajikanana anu ngadaguan di tepas imah. Eueuh sasaha da nyi, domba oge araya kabeh. Tapi tadi naon atuh nya anu gareureuh? Cik Kang Husna mangsa geus aya deui di hareupeun pamajikanana. Ari tadi mah sidik pisan Kang, kakupingna teh aya nu sesentak sareng aya nu nyebat-nyebat citergos beureum kitu geuning Kang. Nya, tapi baelah. Anu penting mah eueuh nu leungit. Hayu mending oge ka kamar deui. Urang nyetak piadieun si Aris. Peung-peung keur eueuh sasaha di imah. Cek Kang Husna bari surang ngaserengeh nyawel gado pamajikanana. Ari nyilam timbang dulak delek. Bari kituna teh teu burung nuturkeun lengkah salakina. Anu harita geus mihlaan asup deui ka jero imah. Dina mangsa anu sarua harita teh ari si Ajo jeung si Purut mah masih keneh jejorelatan sarta beuki lila beuki ngajauhan lembur Jatilindu. Sanggeus lumayan lila antarana antukna anu duaan aranjog ka tempat pangancerkanana. Tapi geus taya anu ngajingjing kompan leutik ayeuna mah teuing dibalangkeun teuing kumaha. Anu duaan gancang arasup ka jero imah. Di patangahan imah anu ublug ablag katembong sabaraha urang baladna geus karerek patunjang tindih. Barak molor pisan jelema teh. Si Ajo rutret kanu keur pating jaloprak. Tapi da geus tengah peuting ketang ieu teh matak wajar harees gejo. Cek si Purut mairan. Gek geus kitu mah duanana dariu. Si Ajo ngolesed rek ngarongkong teko. Tapi teu kebat. Sabab kaburu ngurunyung neng tina ti rohangan kamarna. Geus jag-jag deui ayeuna mah ka tembongna teh. Tayohna mah geus ngubaran dirina sorangan. Can sare neng? Tanya si Ajo. Acan, kumaha geus rengse pancen ti kuring teh Jo? Hampura neng, kaburu aya si tergos beureum teh neng. Nya bener neng, sigana masih tergos beureum teh teu waleh sayaga ngajaga imahna. Si Purut gancang mairan. Goblok. Neng tina nepi ka kekerot siga nu pohara pisan keheuleunan. Nepi ka pating kulisik sabaraha urang baladna si Ajo anu harita keur sarare oge. Tayohna mah asa kahudangkeun ku sora neng tina. Ari si Purut jeung si Ajo nama malah pating purungkut siga nu sarieun. Aing rek kamar gawani heula. Keun bae perkara modaran kolotna si Aris mah tunda heula. Da aing oge nyaho jelema eta mah lain jalema samanea. Kudu pinuh ku ti minemangan ngalawanna. Cek neng tina deui anu tayohna mah teu bisa nyalahkeun ka si Ajo jeung si Purut kitu wae anu kiwari geus jadi anak buahna. Dumadakan ngaremplong ka tembongna teh si Ajo jeung si Purut. Masa neng tina
teu kada terusan ambekna. Geus kitu mah teu kungsi nyarita deui, gancang bae neng tina kaluar ti eta imah. Saratan saterusna mah ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus dijorelatan lumayan lilana antuk nama neng tina anjog ka tempat anu dijugjugna. Nyatana kapanganjerekan Juragan Ramdi anu jadi bapana. Siga sasari pikeun neng tina mah teu jadi masalah najan panto ditulakan ti jero oge. Sanggeus mukakeun panto ku carana bus neng tina asup ka jero imah. Memang asup ka rohangan kamar anu sok diusian ku dirina lu ngalengoh heula nempuan bapana. Ka tembong Juragan Ramdi geus ngagebra-tibra. Geus kitu mah kebat be neng tina ngareureuhkeun kacape di kamarna. Para wargi sadayana waktu terus nyerelek caturkeun dina wanci isukna dina mangsa kayan alam geus caang pisan. Neng tina karek nulisik tina sarena gancang hudang ceg kana anduk anu digantungkeun dina kasto koloyor. Geus kitu mah neng tina ngoloyor kaluar ti kamarna. Di patengahan imah kasampak aya saurang awewe anu keur dodongkoan rengku pisan mangsa nyuguhkeun cikopi ka Juragan Ramdi anu harita keur diuk dina kursi. Badegana sigana mah eta awewe teh anu lamun ditingali tina dedegan mah mesa pantar pisan jeung diuti. Tah geuning geus udang wayah kumaha datang ka dieu tina asa tara kanyahoan datangna geuning di Bandungan teh, ceuk Juragan Ramdi anu tayohna mah can nyahoeun kana sajatina neng tina. Wangi Pak, ieu tina bade kajaban heula nya Pak. Kenembalan deui Juragan Ramdi mah timbang neuteut. Bade memuluk naon neng geulis? Tanya badegana Juragan Ramdi samemeh ngoloyor ka hiji ruangan. Cin teh panas wae mak. Geus kitu mah gura-giru bae eta badega teh ninggalkeun dununganana. Neng tina oge kebat bae ngoloyor ka kamar cai. Asa aya nu aneh dina diri budak aing teh. Unggal datang ka imah teh tara kanyahoan jeung sok beuting wae deui. Tur si Akung anu cenah masuk nganganteurna oge ayeuna mah geus tara katempo-tempo acan. Na ka mana cenah si Akung teh. Gerendengna Juragan Ramdi semu hulang-hulang mangsa neng tina geus asup ka kamar cai teh. Tapi teu kateterusan hulang-hulang nate regot Juragan Ramdi ngaregot nyuruput cikopi anu ngebul keneh kalayan siga anu nikmat pisan. Sanggeus lumayan lila antarana sakaluarna neng tina ti kamar cai gura-giru bae neng tina ngoloyor ka kamarna sarta teu kungsi lila oge geus ngurunyung deui nyamperkeun anu jadi bapana. Dina kayaan geus salin pakean ayeuna ge neng tina diuk dihareupeun Juragan Ramdi yang hareupan cain teh haneut jeung Surabi anu geus ngajagrag dina luhur meja. Ke jeung saha peuting ka dieu teh tina? Juragan Ramdi muka wangkongan mangsa neng tina geus nyuruput ci teh panas anu munggaran. Biasa Pak sareng si Akung. Tembal neng tina pohar tenangna. Nah geuning tara katempo ayeuna mah si Akung na tina. Ih, nya bade katinggal kumaha atuh da? Da bapana oge nuju kulem ari wengi-wengi mah. Siga nu teu bisa nembal deui Juragan Ramdi ari geus dikitukeun ku nu jadi anakna mah. Oh nya, ari kebun urang anu di Jatilindu dipelakan naon ayeuna tina? Juragan Ramdi mengkolkeun wangkongan. Dipelakan jagong sadayana oge Pak. Nanging ayeuna mah urang teh moal tiasa ka Cilanjung deui. Har, na kunaon pangna urang moal bisa ka Cilanjung deui? Juragan Ramdi rada kerum. Rompok urang anu di Cilanjung diduru ku warga Pak. Ingun-ingun oge sapi embe
jeung munding paraya sadayana Pak. Baru diduruk Juragan Ramdi nepi ka pohara ngarenjagna. Nempo bapana anu molohok kitu barabat we Neng Tina nyaritakeun sagala kajadianana. Tapi henteu ari nyaritakeun perkara galunganana jeung Jang Aris mah. Siga numbungan kanyawan jati dirina. Ngan pedah we nepikeun fitnah ku sagala reka carita. Pajar teh Jang Aris anu nyababkeun amarah warga nepi ka ngagudag sa model kitu teh. Kurang ajar, haram jiadah eta budak teh. Juragan Ramdi nepi ka kekerot sarengsena Neng Tina cacarita. Nanging engke we nguruskeun si Aris mah Pak. Upami Bapak parantos jeneng janten bupati Pak, ngarah langkung gaduh kakuatan. Nya keun we perkara taneuh mah da moal bisa anu ngaku ieu. Engke lamun Bapak geus jeneng jadi bupati, urang basmi eta si Aris teh jeung akar-akarna. Sakalian we kabeh jeung sobat-sobatna katut jalma dadeuketna urang basmi, urang asupkeun kana pangpirokan beuletina. Temal Juragan Ramdi pohara pisan tandasna. Neng Tina tibang unggut-unggutan. Ari pageto perkara kawinan hidup jeung Pak Akas teh kumaha? Geus siap atawa acan tina? Cek Juragan Ramdi deui anu tetela. Poean kawinan antara Neng Tina jeung Pak Akas teh geus ditetepkeun tanggal jeung waktuna. Parantos Pak, Tina mah ridho kawin jeung Pak Akas demi Bapak. Sareng demi maleskan nyeri kasih Aris katut keluargina Pak. Juragan Ramdi unggut-unggutan neuteub ka anakna. Sedengkeun ari Jajaka anu banget dipika ceceubna ku Juragan Ramdi jeung kunu jadi anakna nya Jang Aris. Harita teh keur lumampah di hiji pilemburan anu geus jauh pisan ti lembur Jatilinduh mah. Paroman Jang Aris siga nu bungah mangsa tepati jauh di hareupeunana katempo aya hiji warung. Gancang eta warung teh disampeurkeun geus ngalasa lapar siga nama Jang Aris teh. Ngirim calik ce di dieu ce. Ceuk Jang Aris sanepina ka eta warung. Kituna teh kalayan rengkuh ka sabaraha urang lalaki anu harita keur ngaropi di dinya. Tibang ngareret bari arunggeuk anu diajak ngomong nama. Gek, geus kitu mah Jang Aris diuk dina dipan anu geus disayagikeun. Keur kitu kurunyung ngurunyung saurang awe tengah tubuh anu tayoh nama anu boga warung eta teh. Bade ngopi naon Cek? Bade cai teh atawa cai kopi teh Acet? Cek eta awewe bari neuteub ka Jang Aris. Saleresna mah hoyong tuang abdi teh ce kitu oge upami aya di dieu. Temal Jang Aris bari jeung teu waleh rengkuh. Geus biasa ari pikeun urang Sunda mah. Lamun can manggi sangu masing beak gorengan 10 siki oge nyebutkeunana teh teu acan dahar. Aduh, Cece mah teu icalan sangu Cep. Ayo ge uras sareng gorengan tuh ulen bala-bala goreng cau teu aya sangu mah Cep. Duh, muhun sawios atuh ceuk anu aya we ceuk. Nanging ketang bili Encep palai tuang mah ku Cece atuh tiasa dipangbantunkeun nya ka rompok Cece. Mung nya kitu teh perkawis rencana mah saaya we nya Cep. Waduh, upami kersa mangnyadakeun mah nya hatur nuhun pisan we ceuk. Bade anu boga warung siga nu hayang mastikeun. Sumuhun ceuk. Kitu oge upami Cece teu karaos kaabotan. Nya antos anu lawe sakedapnya Cep. Caket dar rompok Cece mah tuh nu itu. Cek eta awewe bari nunjuk hiji imah anu geus rada reon. Geus kitu mah gura-giru bae eta awewe ninggalkeun warungna. Geus lapar pisan meureun sajeroning ngadagoan anu boga warung teh. Jang Aris cengkat heula nyokot uras jeung bala-bala. Bilih palai Kang, sok we nyandak, mungkin ku abdi dibayarna Kang.
cek Jang Aris sama mengahuapna kitu nate bari jeung ngaakangkeun ka sabaraha urang lalaki anu harita keur raya di dinya. Da bubuhan ka tembong yen umurna di salureun manehna mata kaakangkeun teh. Nuhun Jang, nuhun geus warareg. Nah hari ujang di mana jeung rek ka mana ieu teh? Asa karek nampoan geuning ieu teh. Tembal saurang di antara nu keur ngaropi ditungtungan ku pananya ka Jang Aris. Abdi mah kawit 3 tilinduh Kang. Oh. Atuh jati linduh mah lembur nasi terus beureum ya Jang. Jang Aris teh cenah ngaran asli namanya eta terus beureum teh bener teh Jang. Celangkeungna anu sejen anu tayoh mah teh nyahoun keur ngawangkong jeung saha. Nyaho ngaran Tambuh Rupa teh meureun disebutna. Jang Aris timbang punggeut bae. Ari kitu mereka mana sujang teh jauh-jauh ti Jatilinduh ngalantok ka dieu Jang. Abdi teh bade kacigaran tangkang dupi ieu lembur teh lembur naon namina Kang? Temal Jang Aris sabeunana. Oh jauh kene atuh cigarantang mah Jang. Ari mah lembur Pasir Wangi Jang. Dina mangsa bibir Jang Aris karek ngap deui rek nyarita kaburu ngurunyung manten anu boga warung. Barina nanggeui piring song ngasongkeun sangu sapiring. Deungeuna anu kerecek genjer jeung dadar endog oge kumaha teh? Deungeuna anu kerecek genjer jeung dadar endog meri teu dipisahkeun saabreg disapiringkeun. Sareng nu kieu wungkul cek. Hapunten pisannya goreng milana mah seep ku bapana barudak. Cek nu boga warung sajeroning ngasongkeun sanguna. Duh, hatur nuhun pisan sakieu oge ceu. Oh, muhun punten ieu teh pangmasikeun rokok sabungkus sewang kangge si akang-akang sadayana ceu. Cek Jang Aris, kituna teh bari rutret ka nu boga warung jeung ka sabaraha urang lalaki anu harita keur ngaropi. Waduh, bener eta teh Jang. Saurang lalaki anu keur ngopi siga nu teu percaya mangsa Jang Aris rek mangmelikeun udud sabungkus sewang teh. Muhun Kang, sok we milihan ku nyalira. Siga nu bunga pisan sararea teu sirik mah paheula-heula milihan udud ka resepna. Nu boga warung oge teu eleh bungaheunana da sabab daganganana jadi payung. Sajeroning Jang Aris dahar sakapeung diselang ku wangkongan bubuhan pada nalek pada nanya arembungeun mangsa ditawaran dahar ku Jang Aris mah pajar teh geus warareg teingnya geus wareg atawa teing pedah nempo sangunangan ukur sapiring da buktina mah kabeh oge siga nu kabitaeun mangsa nempo Jang Aris anu keur cacaleuhakan dahar teh. Meh barang pisan jeung huap Jang Aris anu panungtungan kaeta warung ngurunyung saurang aki-aki. Geus kolot pisan eta aki-aki teh. Awakna oge geus pohara bongkokna. Pakeanana tatambalan di ditu di dieu. Geus semu kucel deui. Sok sanajan ari nu sejen mah hare-hare bae. Ari Jang Aris mah teu waleh rengkuh rek ka saha oge. Nya kaasup ka eta aki-aki. Bade balanja naon Ki? Tanya Jang Aris kalayan hormat. Teu nembalan eta aki-aki timbang ngareret saratan saterusna mah nempoan dagangan di eta warung. Teu bisaeun ngomong Ki Adun mah Jang. Cek saurang lalaki di antara nu keur pating palenyun. Maksudna? Tanya Jang Aris rada kerum. Nya, pireu Ki Adun teh Jang teu bisaeun cumarita. Teu ngomong deui Jang Aris timbang unggut-unggutan. Saratan saterusna mah paneutupna untreup deui ka eta aki-aki. Lain paneutup samanea. Jang Aris mah ngagunakeun panempo batina. Mangsa panggih jeung jalma anu geus kalolot teh. Tayohna mah keur nalungtik unggal jalma anu nepi ka harita keur diteangan ku dirina. Aneh. Biasa bae aki-aki teh.
tapi panempo batin aing teu bisa nembus karena sajatina ieu aki-aki. Kitu gerentesna hate Jang Aris. Kitu nate ari paneutupna mah tetep museur ka eta aki-aki. Ari si Aki anu keur ditilik-tilikna ku Jang Aris harita teh keur tutunjuk kana bonjoran gula beureum. Oh, bade ngagaleuh gula beureum Aki teh. Nu boga warung siga nu hayang mastikeun barang anu rek dibeli ku eta aki-aki. Aki-aki anu cenah mah ngaranna Aki Adun timbang unggul. Kitu nate bari nembongkeun duit kencring kanu boga warung. Duh, punten Ki, teu tiasa diecer ieu mah Ki. Titipan batur barangna Ki, cek nu boga warung. Katembong paroman Ki Adun siga nu kuciwa. Pasikeun wae ce. Wios ku abdi dipangmayarkeun ce. Celengkeungna Jang Aris siga nu mangkarunyakeun pisan ka si Aki. Ki Adun langsung ngalieu ka Jang Aris kalayan paroman siga nu pohara bungaheunana. Sami-sami Ki, sok Ki, bilih periogi nu sanesna nyandak we engkin ku abdi dipangmayarkeun Ki. Cek Jang Aris tayong nama ngarti yen Ki Adun teh nunuhunan ka dirina. Ki Adun pepeta bari gigideug anu maksudna mah embungeun dipangmeulikeun naon deui ku Jang Aris. Dua bonjor we ce supados rada lami ka anggona sok bahanan dua bonjor ce. Ceuk Jang Aris ka awewe anu boga warung mangsa nempo eta si Ece keur ngaresekan sabonjor gula kawung. Ki Adun pepeta deui anu maksudna mah tong loba-loba teuing. Wios Ki kangge piparantieun Ki sasayogian. Tembal Jang Aris tayong nama surti kana maksud Ki Adun. Ukur tandani nganuhunkeun ari geus kitu mah Ki Adun oge. Sanggeus nu boga warung mikeun gula, Ki Adun gancang amitan bari nunuhunan deui ka Jang Aris ku bahasa isyaratna. Sarta antuk namah ngaleos ninggalkeun eta warung. Di mana linggihna Ki Adun teh Kang? Ceuk. Tanya Jang Aris tumanya kanu boga warung jeung kanu keur ngaropi di dinya. Di belah ditu Jang tuh deket walungan imana teh. Cicing sorangan Ki Adun mah geus teu sanak teu baraya. Teu boga sasaha. Tembal saurang di antara nu keur ngaropi. Kituna teh bari tutunjuk ka belah kidul. Oh, sok nyesep keneh tara eta Ki Adun teh Kang. Oh, sok ari udud mah ngannya udud nyandu meuli cadu. Ngan ududna ge daun kawung Jang. Ngan lamun ngopi mah kudu ku gula beureum we eta si Ki Adun teh. Bi oge sigana meuli gula beureum teh keur nyieun cikopi jigana mah Jang. Jang Aris unggut-unggutan sarta gancang nyamperkeun kanu boga warung. Ce, rokok itunya 3 bungkus ce. Teras etang sadayana sabaraeun. Oh muhun, abdi teh tadi nuang bala-bala 3, urasna we 2 ce, sabaraeun kinten-kintena ce. Sanggeus mikeun udud 3 bungkus mah, nu boga warung gura-giru ngitung ramo ngajumlahkeun sakur anu rek diduitan ku Jang Aris. Sangu mah teu dietang cep, masihan we eta mah kangge acep. Cek nu boga warung sanggeusna ngabejakeun anu kudu dibayar ku Jang Aris. Jang Aris teu nembalan. Gancang bae kuda kodok kana kantongna. Song mikeun sabaraha lambar duit. Waduh, seueur-seueur teuing atuh Jang. Anu ngawarung nepi ka pohara ngajenghokna mangsa nampanan duit ti Jang Aris teh sabab jumlahna leuwih ti 3 tikeleun tinu kudu dibayarna. Tampi wae ce da cece oge sakitu bageurna geuning ka abdi. Mangga ce kangge Ece. Pohara bungaheunana katampona teh anu ngawarung. Nepi ka pok deui nunuhunan ka Jang Aris. Sanggeus amitan ka sararea anu aya di dinya gura-giru bae
Jang Aris nyusul Ki Adun diantar ku panutup sabaraha jalma anu nembongkeun kareueusna ka Jang Aris. Uluh waktuesna insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.